Rangda aya rangda. Ayo karawin. So. Aya rangda aya. Ih, komo usum tiris kieu mah. Aya rangda naon pajengan? Duda. Nya roda ka Ciamis. Meuli sabun jeung sasabun. Ngaduda keur usum tiris. Mendingan nguyup bayi dong. Salat masih menjawab kaderali jaga asam wal mahi bergahon dari surga tong hare-hare kade simawas diri ngadanan budak teh moal ieu mah cengklak beuki ai ngadanan teu belul ngadanan ku aheru begitu budak lahir cek bidan kan kamari budak kuring gitu ya ustaz cenah adanan Allahu akbar Allahu akbar cek bidan aing ku milu sedih cek bidan tembal ku aing kesedih kumaha bidan aing 40 poe paila beres adan di adanan ceuli katuhu di komatan ceuli kencana gitu ngan manghero ngabejaan mun ngadanan budak lalawanan teu kudu satakar kebak sanajan manghero kori atuh budak burung ken di adanan ku manghero Allahu akbar Allahu akbar modar budak atuh tuh eta budak boleh eta lah ya nah pan aya di adanan mah pan setan nyingkat Jangan kursi naik kursi. Jangan ibu, enggak. Astagfirullahaladzim. Maka lamun seri make aturan je. Apa kau itu ngajungkel si ibu? Maka dos teman ngan ambulan. Bisa nyalakan aing kayak gara-gara usah dulu hai cenah gitu. Aing bisa biru-biru alam jaga. Mate naon mah? Aing bisa kasalakeun tuh son. Man. Tidak apa-apa mah. Aing seureun mah pasti cager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syufah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-thayyibat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala aydan arba'un min sa'adatil mar'i
an takuna zawjatuhu sholihatan wa auladuhu abraran wa khulafa'uhu sholihin wa yakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai anu ku pribados kalintang dipika hormat tur ditedak doana moga-moga sehat panjang yuswa kalayan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ais pangampi payung lembur, payung negara, pangarsa Bapak Kuwu manawi aya Bapak aya. Pangarsa Bapak Kadus, Bapak Lurah, Pak RW, Pak RT, Ketua DKM setempat, moga-moga sadayana anu hadir dina wengi ieu kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus sahibul bait, pangersa Bapak Nana Hernandi miwah Ibu Ida Nur Laila anu parantos ngalaksanakeun kewajiban jantan sepuh ngadahukeun jantan putrina wasta neng Gia parantos diakadan ku hiji jajaka lalaki langit lalanan jagat nyata Ananda Heru pidoa ti sadayana muga-muga ieu urang kali bindangih baca dunia rawuh akhirat ngalangkungan jalan rumah tangga pamugi dipaparinan katentreman dipaparinan istiqomah dina ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Wala sakitu dina malam pertama ieu sok sanaos ieu teh patojaniyah jeung kahayang panganten mah lantaran karasa kukuring tiris jasa di dieu aja. Rek wayah naon digawena atuh nya. Data riris apa. Wal sakitu abdi surti moal lila teuing ieu teh. Lantaran malam pertama mah lalakon teh lalakon panganten. Nya panganten baru. Biasana gitu panganten bari ge milu. Matak ieu mi HP ka Mang Nana. Mana Mang Nana ieu? Aya, oh mohon. Hariwang teh lamun hajat eueuh aing sok bingung hese balik. Atuh ho kasaha salaman. Bu, ibu, garaman. Cek tadi kuring surti lantaran ieu kahoyong indung bapakna supaya ieu murang kali teh bisa ngalampahan rumah tangga sesuai syariat anu didawuhkeun ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu kagok ikhtiar pangaresapanana korban harta jiwa raga tanaga katut waktuna katingali ku saarea ngawitan ieu tenda di ujung ditu nepi ka dieu nepi ka ditu ieu tenda yukna. Betul jan pelaminan anu heded Jawa ieu meureun pedah tiris kursi gede simbutan padi dieu mah nya punya coba eta kembang naon bawa eta teh garawi gitu diayak-ayakeun korban kolot eta teh pikeun kabagjaan anak dipungkas ku peuting ayeuna sanajan ieu teh patojaniyah jeung kahayang panganten lantaran lalakon panganten teh ceuk timimiti malam kahiji nepi ka malam 25 panjang jasa eta cekulana
dina peuting nu kahiji panganten teh Suraseri bari silih cabak pipi kadituna murad surabi kadituna murad surabi salatullah salam cikopa ala taha salatullah ala yasin dina peuting nu kadua panganten teu dicalana aing teh ngomongkeun panganten kalau si eucak kalah siri sikut Arab jadah kan digana geus tara-tara diporosotkeun meureun Bu teraskeun ulah asli moal aya nu ambek moal pundung moal ngomongkeun terus nu heueuh video mah bulan engke ngaringgig bari baralik geura eta moal dus ngaringgig moal marawa naon marawa ayo ngomongkeun ai kita budak Bu teraskeun bias dina peuting nu kadua panganten teu dicalana bari tuluy silih rampa kanjakal aya mitoha hanjakal aya salatullah ala toha rasul salatullah Kompak Habibillah ala Habibillah Tawassalna bismillah Rasulillah Wa kulli mujah Bi ahlil bad Allah mangnana mihak teh lamun kadenge ke peuting ruka terketong ikur geus mending surti jeung pamajikan surungkuy aras wa kamar mending nurutan atuh heuh nya incunya anak ka dituna pohara eta sunat Bu setuju geus ulah kepo kadenge ruka terket kalak ketrok kalak ketrok cek nur mah cek idak mah iya tekunan naon haram jadah antap cedia antap cek idak ulah sok kepo geus mending nurutan bapak naon hayu ruka terket penting ka sabaraha tah penting ka dua ayo kita aya tim gambus kamarana tarurun asuh aing di amplop mah tarurun haram jadah aya naik teraskeun kadua ieu dina peuting nu katilu nengia geus teu dibaju bari nyabakeun mono mana hot jadi heula sok mana meni otakna aja enggak cicing kentit geus aya kentit aya nur aya nur Iis aya Iis si Yuyun aya Yuyun ya lo Yuyun waktu berhubung sarung ya Yuyun Eti aya Eti kajian dari ayat mah dina peuting nu katilu kang hero teu dibaju bari nyabakeun mono mana horeng kue bolu mana horeng kapan aya tos hajat mah mangnana sok loba naon
Kakaren. Apal kakaren? Nya bolu kakaren. Dulu aya oseng sapal kentang teh naon karena lamun diisukeun di dieu. Naon? Balak atipluk. Naon? Balak atinong. Lamun di Banten mah ajengan ngaranna teh bolok kotok. Di dieu naon ngaranna? Balak atinong. Tah eta teh balak atinong teh geus moal buah eta teh bakal dianjurkeun ka Imah RT. Pasti isuk. Matak daguan we teh ge datang eta bolok kotok. Teruskan. Teruskan? Kasabaraha tah? Katilu kulantaran ieu loba keneh DPK 25 urang skip we. Urang skip loncat. Ameh tere. Ameh tere. Dina peuting ka-11 Kang Heru. Ini make dulu sok santri kira aing sok pohok. Dina peuting ka-11 Neng Gia entos pias. Geus nang moal turikeun ka aing bela. Langsung kana malam 25 teh langsung kana malam 25. Ameh tere ieu urang geus ieu masih dikeun peuting ge hayu. Dina peuting kasalawe panganten teu bisa dua nana ngajeng jehe sing horeng mantas ngagotong taraje. Ih sok salah wae aing mah teh ieu kuring ai panganten mana poho deui aya panganten aya. Oh ayah pindah ka dieu atuh tah ka dieu caket Pak jengan sok ka dieu ulah di dinya meh katingali. Nah iyalah raja sehari dan ratu sehari. Bidadari turun dari kursi. Inilah dia. Nah raja dan ratu sehari. Deui pang bojana pokona peuting ieu deui nu pang empot-empotan iwal ti Heru. Lantaran sakedeuk kalau ngabobok ceng-celengan gimana? Itu yang saya tunggu Mang Heru kayak gitu. Mata gawe naon gitu aing hayakeun acara kieu hayang haram jadah dalam beureunya. Gitu. Tenang Kang Heru surti kuring sajam cukup. Mangana arunya. Setuju sajam setuju? Nya lamun liwat di sajam urusanana lembur. Gitu. Tak ieu doakeun dua nana. Nu hiji gelis endah kawati-wanti. Nu kaduana pamagetna kaset koneng ngalempereng. Para tuh-tuh. Adalah salah satu kenyamanan dalam hidup rumah tangga adalah hidup yang serasi, betul? Betul. Nah, maka Heru sareng Neng Gia, masih ingatkah dikau ketika dulu mengikat janji apa tujuan kalian berdua? Mama? Emut kan ente? Ayo mang nana miratu teh bisa ngomong ente? Heru naon tujuan nikah teh? Atas gaduh? Rek ngabobok ceng-celengan. Eueuh deui tujuan nikah mah wa yambagi lahu ayyan wiya fi tazawujihi itba'as sunnah. Eueuh deui tujuan nikah teh saur Kanjeng Nabi mah adalah niat nuturkeun sunnah Rasul melalui lisan para ulama. Urang dituntun, urang dituyun dina ngambah hirup rumah tangga. Tujuan daripada pernikahan adalah mengikuti perintah Allah dengan cara kita meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konteksnya an-nikahu sunnati, waman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sebagian dari sunnah kami. Barang siapa yang tidak menyukai daripada sunnah kami, bukan bagian termasuk umatku, kata Rasul.
Mata kayo karawin ya. Ayah dadaka ayah. Parawan ayah parawan. Rangda ayah rangda. Ayo karawin. So. Ayah rangda ayah. Ih, kok mau usum tiris dia mah. Ayah rangda naon pak jangan. Duda. Nya roda kaci amis. Beli sabun jeung sasabun. Ngaduda terusum tiris. Mendingan nguyup bayi dong. Atuh hok, kuang gawi kos kuang kunci. Ai Kang Heru mati sabot aja narek balik penting ya aya nu ngapihan. Si Kang Heru teh. Assalamualaikum mama. Dibukakan cekrek, waalaikumsalam. Lamun telat mukana. Assalamualaikum. Bun. Tuh. Papa. Aya nu naonna anu mokeun panto. Tah ieu geunahna kawin teh. Tuh, balebah anu can kawin. Bun, sabun. Ahero. Kita bingung gitu. Nyebut Aheru, buanana ngalio. Kan aya panganten, aya Heru panganten, aya Heru kajengan. Nah, gitu. Keun wae da anom keneh pajengan ge gitu. Bu, Ibu. Tujuan nikah teh adalah mengikuti, menaati perintah Allah dengan mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tekadkeun ku hidup duaan sabakda akad nikah. Emut keneh tadi di akadan kumaha Heru? Emut keneh kumaha? Ya Nana. Eta mah mitofana kenah. Pohok. Ya Heru saur mangnana. Angkah tuka wa zawajtuka. Hei Heru. Kuring nikahkeun jeung kuring kawinkeun. Kuring nikahkeun jeung kuring ngawinkeun. Putri tegas bapa kanggo hidup kalian di mas kawinan. Ku orlet satoronton dibayar tunai. Kumaha cak hidup? Mobil tuh nikah. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikahnya putri bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lamun cep disundakeun mah kieu Kang Heru eta teh. Ya Heru, hei Kang Heru, hei Ananda Heru. Dangat ayeuna baparek masrahkeun putih tegas bapak anu namina Neng Gia. Dileutik diurus ku bapak, dileutik dipikannya ku bapak, dileutik ku bapak dijaga keselamatan jeung dohir batina kebahagiaanana. Sedangkan ayeuna rek dipasrahkeun ka hidup. Baheula bapak anu ngajamin tuang jeung henteukna, baheula bapak anu ngajamin nutup aurat jeung henteukna, baheula bapak anu ngajamin bagja cilakana, baheula bapak anu ngabiayaan keperluanana, baheula bapak nu nalungtik geus salat atarapi encan, baheula bapak anu nuyun surgana nerakana. Ayeuna rek dipasrahkeun ka hidup. Sanggup kumaha cek hidup? Mobil tuh saya terima dangat harita pindah tah ngaran hukum teh nu tadina Neng Gia aya dina pangawasa bapakna kusabab ijab qabul tadi teh pindah ka hidup. Maka di dieu priogi kauninga ku para istri yen salaki teh nanggung jawab dosa mama tahu malaikat mendoakan semuanya kepada kedua mempelai. Kenapa? Karena ada orang yang mau menanggung dosa orang lain, yaitu istrinya. Maka orang doakan ya. Ketika aras bergetar karena ada satu janji suci dari seorang pemuda yang mau membimbing istrinya
Maka mulai saat tadi janji suci jangan pernah berubah. Sekali seumur, cukup satu kali. Mana? Sok bekas dan sok. Sok ulah asa-asa sih setruk. Aja mah teu nyaho. Oh, ge aja balik ka imah bisa sare. Hanya kan aing terbentus. Sekali seumur, cukup satu kali, jangan jangan pernah ada perubahan, jangan pernah ada dusta di antara kalian berdua. Ketika janji terucap, maka didinya kewajiban salaki ngabimbing pamajikan nepi ka husnul khotimah. Kewajiban pamajikan neng ya. Tinggal kali ulah ucap hijab wae. Kewajiban pamajikan dampingi suami sampai ia husnul. Siap saling mendukung. Siap saling mendukung. Awali langkah kalian berdua dengan saling mencintai karena cintai aku. Arek moal. Oh, sing kompak. Cintai aku karena sayangi aku, miliki aku, bimbinglah aku. Tuh. Bukan karena hartanya, bukan karena parasnya, bukan karena keturunannya, latar belakang keturunannya, melainkan karena lidiniha, karena agamanya. Ketika seseorang memilih pasangan hanya karena condong kepada agamanya, maka dia akan selamat. Maka dia akan mendapati sebuah kedamaian yang disebut sakinah. Lanjut aja. Tapi lamun Kang Heru milih jodoh karena paras, karena kecantikan, boleh saja kita mencintai keindahan, boleh kita mencintai kecantikan, mencintai dunia, tapi ingat hanya sekedarnya saja. Boleh saja. Oh gitu so, si kompak. Anjay, ya kompak biasa budak ya apa. Ngan kenapa kos gitu telu anu kapaksa geuning pak pelepes. Sok sing kompak je. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat teu kudu eta mah jadi karago kan aing haram jadah doang. Suatu saat kau kan meninggalkannya, sekarang atau nanti, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati. Nah gini. Laras bawa. Lamun aheru nikah ka hiji awewe atawa neng Gia nikah ka hiji pemuda karena parasnya, yo berkacalah kepada orang-orang yang sudah tua. Ini di hadapan Heru, di hadapan Gia ini, di belakang Neng Gia ini, dulunya adalah lelaki-lelaki tampan. Oh ye. Tekudu kasinggung mang, tekudu cici. Enggak, wayah na imah. Umur sakitu wayah na beungeut saayana. Teu ada di setrika. Cek. Aja. Aya kasebutakeun baheula mah di lemburna ieu teh. Hah? Oh, Cirando. Dina HP ami ngaranna teh Desa Soneo. Hah? Sunia. Desa Sunia. Baheula mah di Sunia aya kembang desa, betul. Sabibir hiji pokona mah. Eta si Mimin lain. Mimin aya. Eta si Mimin lain. Gusti aduh masya Allah. Kurang saya muji gede-gede amat muji. Lain baheula mah aing bogoh jasa ka Mimin. Ari ayeuna aing mah teu hayang diberi ayeuna mah. Aing itu lain ku baheula mah eta ngaran Mimin. Leuh geulis campernik.
endah kabina-bina matana cureule irung kuwung-kuwungan gadok-dok sapotong damis ngadaun seureuh halis ngajeler bantuan halis ngajeler irung kuwung bibirna jebleh Gusti nu agung cangkeng pinggangna cangkeng papatong Gusti nu agung lamun aya mimin ngalewat hok cai RT kabeh jalma kairut kabeh bang pokona mah. Tapi ketika mimin boga anak 2, mimin boga anak 3, mulailah berubah fisiknya. Mimiti singkayo kaduana mulai beuyeuk bureuteuh katiluna mulai keriput. Disitulah fisik berubah. Ketika seseorang mencintai karena fisiknya, ingat fisik akan berubah. Orang mencintai karena hartanya, harta akan berkurang hanya jika dipakai untuk dibelanjakan di jalan Allah. Ketika seseorang memilih jodoh hanya karena keturunannya dia adalah berdarah ningrat. Neng kiam ada turunan ningrat darah biru. Aheru turunan iya darah tinggi. Sombong bu. Aya jalma turunan ningrat sia teh apal aing turunan Raden ieu teh aya garis darah Panjalu ieu teh aing teh. Keturunan ningrat sombong kakalak darah biru. Tetangga aing tuh darah tinggi teh sombong. Bu. Ibu. Tapi ketika kita memilih seseorang hanya karena agamanya, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam rumah tangganya, memberikan kenyamanan dalam rumah tangganya. Badfar bidatin taribat yadaka. Pilihlah karena agamanya, karena engkau akan selamat, engkau akan bahagia, engkau akan terhindar dari fitnah. Bu, teruskan, teruskan. Nah, Kang Hero, namun kayak gitu niat teh, oh deh, niat nuturkeun sunnah, niat nuturkeun sunnah Rasul. Nu kadua Ahero neng dia, lamun rumah tangga hayang harmo, lamun rumah tangga hayang adem teng. Maka sing aya kasih sayang di jerona, sing aya rahmat. Hayang rahmat Allah atana pintu. Kang Hero, sampean iki kepengen rahmatnya Allah napa badan? Pengen. Neng dia? Naon anggut-anggut puguh? Neng dia hayang rahmat Allah teh? Hayang. Ahero. Saha lalaki anu netep rarai bojokna kalayan pinuh bukannya didinya ningali ciptaan Allah, didinya katingali terpancar wa min ayatihi pasangan hirup urang teh ternyata adalah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Ditutup ku urang teh Gusti indah ciptaan Allah teh dengan penuh kasih sayang. Tuluy dibalas kuneng gia kalayan pinuh bukannya leuwih nyaah anu jadi salaki harita fanadharallahu lahuma binadri rahmat. Allah bakal netep ka eta dua pasangan kalayan pinuh ku rahmat eta dua nana bakal diraksa ku Allah, ku rahmat eta dua nana bakal dituyun ku Allah. Ayo rahmat Allah mangga Kang Heru pelong heula ka majikan. Eta mah lain pelong ngaliut eta mah. Aing moal nuluykeun lamun can papelong-pelong. Blue dan batu minum koramil. Atau sepelong-pelongnya.
Yo, Heru, dengekeun aing cenah. Awewe mah nya ge hayang gede ka isina. Betul? Nafsu awewe memang gede, ngan ka isina gede deui. Ka isina emang awewe mah lamun diajak hese hurung. Nah lamun geus hurung hese padem. Kok lamun geus ruhaya. Awewe mah matak lalaki kudu inisiatif. Itu. Naon maksudna? Mimitian, lalaki kudu nuyun. Lalaki kudu inisiatif. Kudu nuyun lalaki teh kudu dipiheulaan ku lalaki. Sok ayeuna itu pusawira kalau yang pinuh mukanya kau dia kan. Wah tonge itu. Memandangmu walau selalu tak akan pernah pudar cinta di hatiku. Sok tetep teh kuning dia kadinya sarebel teh. Sok purun teh beras-beras teh kuhung teh. La ilaha illallah. Wah di para bandang nur bae meureun kumangana baheula. Heeh meureun loba di bere sampo meureun. Jadi beras bohong. Sok neng dia, aja sok cek salaki. Tak gitu. Ah kalah napo RT atuh. Salaki, urut kembro salaki. Sok peringan punya hoen. Sok rek batuk heula sok. Lamun hayang rahmat Allah akhiro lamun hoyong rahmat Allah maka posisikeun diri urang teh pantes dibere rahmat Allah. Ka ibu bapak anu hayang rumah tanggana pinuh ku rahmat Allah hiji syarat nu kahiji adegeun salat 5 waktu. Naon cenah? Adegeun salat 5 waktu. Man hafadha shalawatil khamsi wa dawama 'alaiha. Sahajalma anu ngaraksa kana salat 5 waktu dawam dina ngalaksanakeunana. Maka akramahullahu bitiski karomatin. Allah bakal mere salapan karomah, salapan kamuliaan. Hoyong rumah tangga urang menang kamuliaan, salapan kamuliaan hoyong. Kuncina jaga salat 5 waktu. Insya Allah hirup urang bakal dituyun ku rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Hiji jalma nu ngaraksa salat 5 waktu dipika cinta ku Allah. 2 awakna bakal sehatnya wa badanuhu sahihan bila uyubin. Awakna bakal sehat tanpa cacat, tanpa aib, sehingga jalma nu boga aib dijaga ku Allah. Ditutupan kalayan rekep ku Allah kahormatanana. Mentak lamun urang hayang tangtram hirup rumah tangga jaga salat. Nah inilah yang disebut cintai, saling mencintai karena Allah teh saling mengingatkan. Karena neng dia sayang kepada Heru karena Allah ingatkan jika dia khilaf. Karena Heru mencintai neng dia karena Allah maka ingatkan istri ketika dia khilaf. Nih pulang atau sholat acan sholat mungkin sakadak deh borok. Ingat sanajan salaki nita sholat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak pamajikan teh kana jalan pangeran, ajak pamajikan teh kana taat ka Allah bil hikmah kalayanku kebijaksanaan, kalayanku kajembaran, kelembutan. Ulah hahau komo polotot. Akhirnya nya gini tah hade sing bener carana. Laras gitu, Bo. Laras gitu, Bo.
Mata lamun neng giat can salat, ingatkan dengan cara yang baik. Supaya naon? Ucapan yang berasal dari hati akan sampai kepada hati. Itu. Mau cek neng giat, nya kesak godong deui. Ieu keur ramena film ya. Aya kitu aya. Nya, eta pemajikan bapak kadang-kadang Pak jam 8 kos heueuh lalajo TV. Nah jam 8 TV lalajo nu sare. Aya nu kitu aya, Bu. Oh. Dibudakeun ku salaki, nyi, hodang. Oh, ya enggak beraya. Enggak beraya. Wah yang mujahkeun aing. Bu. Lamun salaki nita salat berarti salaki teh nyaaheun. Rumah tangga yang dilandasi karena saling mencintai karena Allah, dia akan selalu mengingat ketika terlihat pasangannya berbuat salah, dia akan hadir sebagai pengingat. Ketika dia melihat pasangannya taat kepada Allah, dia akan membantu pasangannya untuk lebih taat kepada Allah. Itu salaki anu hede ruha ieu kitu ngaranna. Iya. Neng dia oke sami. Salaki encan salat dingkeun. Itu. Aheru keur sare encan salat budangkeun. Budang. Oh, cek heru. Oh, telekeun budang, tarik simutna. Tapi ka kampo lato-latona. Oh, tuh udang kena wae. Sholat, cancol subuh. Buru. Bugat sayang. Cek neng dia teh gitu. Marang dicuek horeng pas tapak koekna. Oh, tuh udang kene turun kana dada. Udang, tuh udang turun kana bujang. Lu. Tuhan aing lain jelema eta. Lah itu tujuan aing lain jelema eta. Turun kena bujang neng dia. Dina bujangna. Ayo subuh. Oh, teu udang kene we. Turun. Kana gagang lato-lato. Nah kalau dikitu-kitu. Lamun dikieu-kieu ke jeung sarua anu tah ya. Wah tuh kepret, udang. Tiga budak kita hulu dua anak. Wajib atas kita untuk mengingatkan pasangan hidup. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Salaki can salat ingetan, pamajikan can salat ingetan supaya menang rahmat. Itulah hidup rumah tangga. Saling mencintai karena Allah. Kama qala Syahrukan, salat masih dawam. Kajol अब क्यारे जिंदगी मेरे के कैसे Pak Kuwu aya Pak Kuwu diem bae ya aya kadus aya eueuh mana kadus dos doakeun Pak Kadus sing panjang umur mun nyawer Bu ibu hoyong gaduh lembut nu reugeujeuh
Ayo ngelebur nu maju. Bantosan Pak Kadus. Kumaha cara ngabantosanana? Doakeun ku ibu sing sehat Pak Kadusna. Sing jembar hatena. Terus gitu. Nu katiluna dukung program Pak Kadus. Aing BLT beuki. Aing ngajaga lingkungan embung. Terus gitu. Lain kuna naon karunya Pak Kadus jeung ajengan teh beda ipis. Ajengan jeung kadus mah ruang kerjana teh beda ipis. Gitu. Rek wayah naon wae masyarakat butuh kudu aya. Betul? Ih. Kakara ge Pak Kadus naon bogakeun kokolor geus aya nu ketrok. Lantaran naon? Aya nu maot. Atuh pan tulus Pak Kadus rek cengklak oge. Nah, maka susahna jadi pamimpin teh eta. Mun rakyat butuh kudu aya. Bu, ibu, suraj wa madam calti jalil laka. Arti itu. Urang sundakeun nya. Urang sundakeun nya. Salat masing dawang kadelali jaga asam wal mahib keur ngahontal surga. Bicara masalah surga, abi bener harus ka ibu. Ketika ibu duduk di pelaminan indah teu, bagja teu, sugema teu, ayak teu poe harita keur waktu diuk dina pelaminan kasusah. Eueuh, Kang Hero, itu udah pucul saya. Oh, mohon. Tukang son aya kopina aya. Rokokna aya rokok. Rokok aya. Kurang lain bau atuh. Kang Hero, tadi bagja teu carek dina pelaminan. Bagja. Neng iya. Hah? Bagja. Aya kasusah teu? Teu aya. Kasedih? Teu aya. Air mata jatuh dari sudut mata itu adalah air mata kebahagiaan. Tapi hey, hello. Emut kebahagiaan anu bieu dirasakeun eta can satai kuku-kuku acan lamun hidup dua anak nepi kana ridho Allah. Buktosna ketika hidup ku Allah dipernahkeun caricing dina surgana Allah, kebahagiaan ieu yakin bakal poho lantaran saking kumegah jeung dahsyatna kebahagiaan pamerek di Allah keur jalma nu nepi kana ridho Allah. Ngan atuh dah hayang nepi kana ridho Allah teh lain tidak segampang membalikkan telapak tangan, kudu aya sabar. Betul? Laras? Iya. Matak lamun rumah tangga eueuh salatan nya sakali deui. Rumah tangga eueuh salatan nya. Aero. Jaga rumah tanggamu dengan menjaga sholat niscaya rumah tangga teh bakal adab jeung rahmat. Kartos teh kartos teh. Ieu mah ibu diingetan titah sholat ku salaki kalaka molotot. Heuh, aya nyaho. Aya nu kitu aya. Bedil. Karusak pabinihan. Ih hewan. Yo. Geras Isa ulah nuturkeun teh film da moal aya anggeus. Kumaha dina? Ho kan ada iklan. Ayo kita aya. Begitu iklan. Oh, aku merindu. Ku yakin kau tahu tanpa batas waktu. Ku terpaku nyeri huntu. Langsung lompat ka WC berebet. Wudu pabuis bari jeung babaung bari jadi salaki. Kok bina-bina itu. Wah arsep. Bisa. Ayo main mun bukan persik aing terang gabuk. Laras teh bo. Ibu-ibu lamun geus babaung undur pan imah ge. Atuh ibu-ibu lamun geus babaung eta pot kucing ngolong we. Atuh geus ge ditali pakai tadong.
Ih, cek kucing aing salah naon. Cukup aturan kurang bisa kurang kulingis aing lupa sudah kucing etik. Begitu aing ditajong, kuat kepada isu tuang kihan cenah korsina. Oh, betap ulah nyalakeun saya telah kursi bau ciking ucing. Da euceuna galak tudang tajong kana ucing. Oh. Bari wudu teh bari mulu kusunuk. Sok ka kamar bari ngaraweng teh kana. Saya isra. Sok bari batuk salat teh. Udah hayang geuraan geus salat teh pabuih kopi balap jeung iklan salat teh dah. Ayo kitu aya. Oh. Salat teh balap jeung iklan paheula-heula. Oh ya bismillah. Ina salat. Oh Suzuki wae Yamaha. Yoli. Allah. Sudah. Sudah. Pir. Saya lihat aing rumah samaran jaga. Menang 2 rakaat, menang. Abu. Oh, kakarak menang 3 rakaat. Eta budak mau awewe ngeul dina hoteng. Mah geus mulai. Bingung eta keur salat. Begitu rukuk poho kana rakaat. Allah, budak 3 opat. Ayo sia, eta salat nu kitu tah yang diterima ku Allah. Ayo sia ngomong. Ibu. Mata lamun salaki ngingetan salat ngelingan kana salat kudu syukuran. Hubungan yang dibangun atas dasar lillahi ta'ala, man nakaha lillah, sahajalma anu nikah karena Allah, wa angkaha lillah, jeung kolot nikahkeun budak karena Allah. Jadi teh tombol dina YouTube. Sahajalma anu nikah karena Allah jeung saha kolotna anu nikahkeun budak karena Allah, istahaqqa wilayatullah. Maka eta jalma berhak menang pitulung Allah. Tak mau orang hayang menawan, hayang menang pitulung Allah. Hirup salamina dilimpudan ku rahmat Allah, ditulungan ku Allah setiap langkahna. Sing aya lillah dina hate. Sing aya lillah hirup model kitu teh. Mata ye keur panganten bari. Bo dengein. Ibu belum. Lagi ngane ibu belum. Lamun salaki keur sare ku ibu kelong. Heeh, eta di pelong. Degetan ku ece. Tuluy seblok. Lain. Lamun salaki kasampah keur sare, degetan ku ece. Tuluy ece teh deketan calik didinya dina kigireun salaki nu keur sare. Bentar ya pangarsanya. Tingali ku ece raraina. Ieu rarai anu sok berjuangkeun hirup abdi. Gusti hijikeun abdi dina surga. Sareng caroke abdi. Tuluy cabak ku ece leungeun salaki Gusti meuni kasra. Kamu ni lembut-lembutna pisan. Leungeun salaki teh jiga kanjat marun kalapa dirinya. Balas mau kasar, tapi kasar bukan sembarang kasar. Tangan inilah yang menjadi saksi dalam memperjuangkan rumah tangganya. Bu, pernahkah ibu berbuat seperti itu? Pernah tak aja? Oh, nyecar pernah ibu matikan dicekal rencana itu. Sekali-kali macakal bu dengan salaki teh gerak keur sare teh coba aku ece bapakna dadah teuing pangersa ieu dampal nepi ka romeheun kieu tilas naon atuh tilas naon teh ka sasanggalan kieu Gusti ya Allah. Coba ku ece leungeun angke mah. Ku macet ece, ya Allah,
tangan inilah yang memberi kami makan, tangan inilah yang memenuhi kebutuhan kami, tangan inilah yang memperjuangkan hidup kami. Tuluy ngaret karena cokor, poho aing boho. Tuluy ngaret karena sampean salaki ditinggal teh ku ucuk. Ternyata dina dampal salaki teh terjadi perpecahan antar suku. Gusti, cek teh Gusti ieu teh kada ieu aduh. Kowe baru duk mik kowe can. Gerak ningali dampal sampean salaki ibu gerak. Tuluy didampa ku ece teh Gusti, meurih naon? Pak saredet kana hulu angen. Lantaran didinya geus teu puguh lupa. Ahalodun. Heeh. Ahalodun. Beromeng lagi dia. Bu, ketika dicapak ku ece, kumaha cek ece, ya Allah, haramkanlah kaki ini untuk tersentuh api neraka. Karena kaki inilah yang telah ribuan kilometer untuk melangkahkan kakinya mencari nafkah untuk memperjuangkan rumah tangga. Sok, abong lamun teu leweh gitu. Sok, ya. Dan ieu masalahnya keur molor, salahnya keur sare kalaka. Gitu gawe teh nya. Aya kalau gitu, Pak. Aya. Eta salaki keur capek kapannya? Apanya? Pak. Di hari teh teh dia. Pak. Pernah diundangkeun salaki? Pernah diundangkeun pamajikan pernah? Cing, aya majikan ngundangkeun kieu. Bapak, udang. Cepet jam sabaraha aya osok udang teu. Henteu da teh ka harti ce. Lamun ece rek ngahudakeun salaki ulah kitu bahasana. Bapakna gugah tosian, bapakna gugah enggal emam, bapakna gugah enggal ibad, bapakna hariwang geuning bade damel enggal gugah ieu mah lain geura udang. Kacai kempol jam sabaraha moal hudang ce. Lantaran maknya di tanah pojam kalau keur sare atuh. Sidik jelema keur sare kita nempo jam atuh. Kumaha cemang hero jam 7 sare deui. Ben itu mau anu kasurupan kok. Ayo. Lamun orang rumah tangga didasari dengan lillahi ta'ala, ambek nage ambek lillah wal ambek lelah. Iya. Ambek nage ambek lillah. Ambek lillah mah. Ih, lain kunaon naon aing mah. Ye, kunaon aing sok gerak ka maneh titah salat, kunaon sok gerak ka maneh titah nutupan aurat make tiung teh. Aing teh sieun papisah jeung maneh isukan di akhirat. Beda jeung ambek anu lelah mah kitu. Sia teh kalau dibere duit ku aing hayo we sia ngeulian paket. Dulu ku aing aya 3 kali tukang paket datang ka imah. Kakak aing gek dia geus seket tukang paket. Gusti. Pamajikan hantam di geunang usaha, digeunang ku pamajikan meureun capek hiwe di geunang ku salakina. Kumaha pamajikan teh? Lelahku mencoba. Ulah makasih ya atuh. Can alus pali aing ngadang ieu. Kulantaran pamajikan teh sok dicarekan we ku salaki, bari nyarekan teh eueuh lilahan, pan heuneuk kana hulu angan keur mah capek ngurus imah, hantam we di paido, apal di paido. Oh di panglo. Keur mah ngurus imah teh ngurus imah beresna nya teh nya. Biasa diuyahan. Keur mah ngurus imah teh beresna. Geus beres balatak di betul. Tuluy aluk-aluk ku salaki dipuji kalakan di panglo,
kumaha cek teh lelaku sembunyi di balik senyumku hanya karena tak ingin ada pertengkaran di antara kita berdua. Aing nyanyi lak-lakan aing geus nolong. Waktu nyampe di jajanan. Orang jadah. Bo, Ibu, ayo. Lamun hirup rumah tangga berdasarkan lillahi ta'ala, capek nage capek ibadah. Orang ngurus imah sapopoe salaki yang apakah capek, terkadang salaki teh di luar teh kahujanan, panas, belum terang kepanasan, betul? Aduh aja. Nah, capek eta. Capek bapak lamun dari dasaran kulillah maka eta ngan ukur leah moal kependak isukan tidak akan mengkristalisasi isukan di akhirat moal jadi pahala memawi yuk urang perbaharui sing aya lillah dina rumah tangga deui urang rumah tangga teh sejak nuturkeun ka Kanjeng Nabi nu kaduana nyaeta urang teh hoyong ngarep-ngarep ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna nyaeta Kang Heru sareng Neng Gia ngalaksanakeun pernikahan teh nyaeta pikeun mensucikan diri. Pikeun naon cenah? Pikeun mensucikan diri. Margi dawuh Rasul teh kieu, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Para pemuda. Ayo pemuda aya. Parawan aya parawan. Rangga. Duda aya duda. Di mana-mana urang geus kaduga, di mana-mana urang geus mampu. Geus aya eta naon biaya kangge nganapakahan rumah tangga aya kemampuan pikeun ngabiayaan rumah tangga bal dia tajawad nikah pek narika karawin gitu ulah bakal kawin nikah heula ai kawin mah eta mah di kamar nikah mah eta mah di KUA ari nikah mah neken dina meja ari kawin mah neken. Ari nikah mah butuh tekad bulat, ari kawin mah butuh belanjang bulat. Betul? Iya, betul. Ari nikah mah saling memahami, saling mengisi. Ari kawin apa saling menikmati? Ulah nyengir. Bal yatajawad karawin. Naon sababna? Fa innahu aghaddu lil basar. Saknyana ari nikah teh ketika seseorang menikah, maka menikah itu akan menundukkan pandangan. Lanjut aja. Menundukkan pandangan. Wa ahsanul farji ujung bisa ngajaga farji. Artinya Allah uninga karena hajat manusia, Allah uninga karena kebutuhan manusia bahwa urang sadayana gaduh syahwat. Maka hadirna pernikahan teh adalah untuk menjaga ras manusia tina kahinaan supaya fitrahna tidak terkotori. Maka dengan adanya hukum nikah, ras manusia tetap terjaga dengan utuh kemuliaan anak dekacoceng melalui hukum pernikahan. Ayat manusia
nyalurkeun nafsu syahwat tanpa melalui gerbang pernikahan, maka eta jalma berarti ulaika kal an'am balhum adall, mereka seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang. Kunaon disebutkeun lebih sesat daripada binatang? Kapan aya ucing macam pernah kapaud. Ucing mah can pernah sekolah TK. Sekolah SD. Aya jelema mah disakolahkeun, jelema mah dikuliahkeun. Tapi kalakuan kawas sato, eta lamun jalma sasar leuwih sasar tibatan sato. Bu. Ibu. Teruskeun. Teruskeun? Wa man lam yastati, kumaha lamun teu mampu? Lamun eueuh biaya, fa alaihi bisawm, baik parwasa. Ku puasa teh mantap meredakan. Mantap meredakan nafsu syahwat. Mun aya lalaki hayang kawin tapi teu boga biaya. Mun aya lalaki hayang kawin tapi apes itu eueuh jeung anak kahanana can katempo. Puasa we coba. Maka lamun jalma nikah berarti eta jalma keur nyucikeun dirina supaya naon? Teu sasar laku-lapana kawasato dan kawasate ada. Maka jalma anu nikah tingali ku urang ayeuna aheru sareng neng dia ieu teh dina lengkah keur nyucikeun diri insya Allah. Anu salajengna tujuan nikah teh aheru warajaa waladun saleh, nyaeta ngarep-ngarep turunan anu saleh supaya aya nu nuluykeun ibadah urang ka Allah, aya nu nuluykeun kahadean urang ka naon, kahadean urang aya nu neraskeun. Maka tujuan nikah nu salajengna neng iya adalah ngarep-ngarep turunan anu saleh. Wa takfira umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, komo nyeureurkeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok cekolot paheula banyak anak banyak rezeki. Terus depan banyak anak banyak rezeki. Sok geura emot ibu paheula keur budak leutik nu 2 nu 3 nu 4 nu 5 kabiayaan teh. Sakola beres teh. Unggal lebaran kabeulikeun baju. Ayeuna budak geus galeutik, ayeuna budak geus karawin. Kunaon urang geus teu boga beban, hirup ukur duaan deui. Kembali cangkir kembali limun. Mimiti duaan jeung pamajikan. Budak geus galeutik duaan jeung pamajikan. Kuluna kan rezeki teh weuteung teu kacoceng. Tapi kan budak geus galeutik mah geus bisa milik rezeki sorangan. Nah, di dieu ngandung harti. Moal dihirupan kecuali jeung huripna. Betul? Leres? Jadi ketika budak leutik keneh mah rezeki budak teh dititipkeun ka saha? Ka kolong. Udah mah ngan ukur naon? Ngan ukur ngurus katitipan wungkul, dengan kata lain aheru anak teh adalah amanah. Oke. Saenggeus lalakon panginten, oke menang sabulan ketika neng dia weureu sampai jagreg. Pias mimitina teh. Nyi kunaon pias? Teuing cool. Kunaon dahar can? Geus. Diuk. Iya mah. Kumaha capitohana? Buah nyiram. Didinya aheru ketika aheru diamanahan ku Allah putra putri rek awe rek lalaki sami wae. Itu adalah aman. Tujuan nikah mah nyaeta ngarep-ngarep turunan anu saleh. Maka dina dauhan Kanjeng Nabi arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroron. Salah satunya adalah murang kalih anu abror. Boga hiji soleh komo, boga tilu soleh kabeh. Alhamdulillah.
boga 3 soleh, komo boga 5 bari soleh. Itu. Yo boga hiji edan atuh beak. Eta mah boga 5 edan hiji aya kene 4. Kamayangan mah soleh kan? Soleh kabeh. Ngan heula anak cek logika Mang Heru boga anak 10. Amin. Amin. Iya. Mang Heru boga anak 10. Kacaritakeun teh gede budak teh geus karawin. Mang Heru jeung Neng Dia geus kolot. Baralik budak teh ka imah nu ngalongo kolot lebaran teh. Beunang saminggu marudik naon baralik deui. Tuluy pamit kana jadi kolot. Ma Neng Dia teh hayu da. Teteh marek gawe deui. Maklum ai jadi bidan mah. Kedah standby. Ieu mah lumayan we majing meuli beas, mere ka Neng Dia teh 1 pok 1 juta. Dina anak muka hiji, muka 2 jadi kadus. Ma ieu aya milik cenah kamari. Gepok 1 juta. Terakhir nu bungsu sarua, mere 1 juta. Curik Neng Dia, nalangsa beureun nyekal duit 10 juta. Cek Mang Heru, kurang sia curik. Sedih bapak. Teu kudu sedih pada eta duit dicecekel. Henteu bapak hanjakal. Nah, buat pake hanjakal. Nya horek ieu menyeun budak teh 25. Budak anu saleh mawa kabagjaan dunia akhirat. Ngan kahade perjalanan tidak selalu mulus. Dina urang ngarep-ngarep turunan anu soleh. Hiji pastikeun tuangan nu dibikeun ka anak kehalalannya. Nu kadua didik agamana supaya paham ilmu agama. Zaman kiwari lamun jalma teu paham ilmu agama kapontang-panting gampang kapengaruhan. Di Indonesia naon nu teu payu ulah homo jalma ngaku ustad, ngaku malaikat ge payu di Indonesia. Betul? Kalau kemarin ipan anu aku jadi malaikat Jibril. Aya deui ngaku jadi nabi deui. Anu wahyu di Gunung Salak. Bu, di Indonesia naon teu payu, mantak lamun jalma aya dasaran agama moal ka ombang-ambing, moal katipu, moal ka perdaya. Yuk sinya ke generasi. Kira-kira ibu ridho lamun anak ibu menang hese capek ngalahirkeun. Gusti, ingat keneh henteu eujeun ngaheujeun. Ingat keneh teh? Cek bidan teh sok nyi, sok tarik nafas. Sok ajak. Ulah sare Pak emang nyaho bapak gitu. Aing mah nyaho da 3 budak katungkulan. Eta mah coba pamajikan keur lahir Gusti nu Agung eta mah Gusti nu Agung. Oh, getih meninggalan bereng. Getih. Cek bidan ustaz tinggal getih. Aing sih bae. Lupa kacuro keluar lompatan kuring gini jadi saya kan bidan. Cicik ustaz dieu contohna ge. Bidan cek aing teu kawawa puguh rasa. Hayang kiih lain, hayang ngising lain gitu. Atau hayang naon cek bidan, hayang gahar gitu. Karasa engke ku Neng Dia ketika Neng Dia mengalami kodrat wanita untuk melahirkan seorang anak, buah cinta daripada Aheru nya dititipkeun kana rahim Neng Dia, didinya Neng Dia bakal ngarasakeun kanyaah indung. Betul? Bos satakara kobak teh. Bapak anu naon mah nu ngarti kana agama moal nguruhkeun ngadanan budak teh moal. Ieu mah cengklak beuki. Ai ngadanan teu belul. Adanan ku Aheru begitu budak lahir cek bidan. Oh kan kamari budak kuring gitu. Ya ustaz cenah adanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
cek bidan aing kumilu sedih cek bidan tembal ku aing kesini kumaha bidan aing 40 poe paila beres adan di adanan ceurik atuh di komatan ceurik kencana gitu ngan Mang Heru ngabejaan mun ngadanan budak lalawanan teu kudu setaker kebak sanajan Mang Heru kori atuh budak burung ken di adanan ku Mang Heru Allahu Akbar Allahu Akbar modar budak atuh dulu eta budak dulu eta lah ya nah, pan aya di adanan mah pan setan anjing kah. Oh. Jangan kursi naik kursi. Jangan ibu. Bo. Juga. Juga. Astagfirullahaladzim. Mantap lamun seuri make aturan je. Apa kok itu ngajungkel si ibu. Pakadus mana ngan ambulan. Bisa nyalakan aing kayak gak usah dulu hai cenah gitu. Aing bisa biru-biru alam jaga. Mah teh naon mah. Aing bisa kasalakeun tuh son. Mah. Tidak apa-apa mah. Aing sirikeun mah pasti cager. Terus ulah urus berkat mah. Ulah waktu urwe ulah tinggal ieu tinggal yang berkat. Betul. Kerajaan lagu udah berkata menjadikan muncul ya dengan si aing. Patuh jasa karena berkat. Sing sehat mah, masing sehat panjang umur. Sing saroleh para putra putuk mah. Ja, dirinya lobo, Aduh, gusti. Kelasen ya. Kelasen. Pasien cai. So, pasien cai itu di balok sir. So. Pasien cai. Panitia dari cai. Sok mak. Sok. Oh, we angun dari angun. Sok, sekalian kecoan sok. Bo. Bo. Budaknya di naonan, di adanan. Tuluy dibikeun ka emak paraji teh ya boga paranti jeung paragina kumaha cek emak paraji teh kutun inji beuk mah di naonan ku emak di pohonnya ngagar si emak be cenah ku emak di tandean be cenah ku emak di tarima paran astakali di luhur sahibat rambut hadap sebas kampal hari ayut wae wajang kaki we di ayun ku sampi mak beres budak teh ditunda didinya wah kasurupan kok Pak menang hese capek tak urang ngurus anak di letiknya 9 bulan di kakandung ibu geus dong pinguin we unggal poe ka mana ceu ka Pokemas oh saudara antar ku salaki oh ada yang cengklak na wongkol ai cengklak beuki maksudnya matak bapak ulah sok jajagoanan ya lalaki dengein ulah sok jajagoanan hirup tetap ras terkuat di muka bumi itu adalah ibu-ibu bukti na kurang kumaha nyeri na ngalahirkeun tapi ka ulat saraf pegat darah mengalir tapi lahir deui rek nanya ka bapak-bapak wan itu bapak hamil bapak hamil mang nana bosa rek kersa mang nana hamil Pak Kadus kersa Pak Kadus hamil ulah aya 8 bulan mas saminggu tekersa Pak Ustad kersa hamil
Ulah atuh aya hamil Pak Ustad. Eta we Pak Kadus. Unggal kabalai desa kagak godol kalapa dina beuteung naek. Cek sekdes baraha bulan Kadus. Kada ulah adat mesti karuron. Lalaki ulah sok jagoanan eta. Awewe nandon ke nyawa ngalahir menjadi anak. Menang kasih capek hayang ngalahir menjadi anak, tiba-tiba anak gara-gara salah pola asuh, gara-gara urang teu peduli kana nasib anak, teu peduli kana masa depan anak, nepi ka anak jadi suul adab, anak teu boga akhlak boros akhlak agama ge teu paham. Saha nu salahkeun? Kalau rela kitu ibu papisah jeung anak. Tega kitu ibu papisah jeung anak. Bo. Ayo mau kelekeng bisa jengkan. Tega ibu mau pisah jeung anak, Bu. Arek ridho ibu mau pisah jeung anak. Alah, ulah kamu mau pisah jeung anak aja di akhirat, di dunia anak ditajong, anak geubis pan aja heureupan. Atuh, padahal ibu tuh dibaju kalau umur dianduk. Anak aing cokot-cokot RT melong. Nya ke anak aing nu ngahina ge nyeuri hate, komo anak isukan dipipisah di neraka. Kamar. Hartos itu. Janari ke hudang beri tunduh mata. Tunduh ya cek kudu hudang. Betul. Nya anak ngabek ceurik, anak ngear ceurik, eleh usaha mah. Ku budak mah di uang eong tuh sare keneh bae geus atuh ulah leweh wae apa nyieun maneh teh hese teu isuk teu beurang teu penting itu rek digawe ge hese biarlah merana biarlah atuh bapak mangges empot di tempoan sare can eleh ku budak ceurik hayang nyusuk sanajan di jero angkot ibu teh teu ka era betul ibu keur pangaosan budak ceurik hayang nyusuk yeuh burahel eueuh ka isin teh ku anak mah coba bapana ceurik hayang nyusuk dibere kumaha itu baledog mah bener. Bu anak punya. Ayo, makanya ayo kita sama-sama untuk mengupayakan agar turunan kita menjadi turunan yang soleh. Idza matabnu adam in qata'a amaluhu. Ketika manusia mati, maka putuslah setiap amalnya kecuali illa min salasin 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan. Tanya ka diri urang ahli sedekah lain. Ahli sedekah lain. Asok sedekah kan. Eta mah pangaosan sok aya kentreng. Sabaraha ngeusian. Lamun dina dompet aya 20.000 salembar, jeung 20.000 jeung aya 20.000 salembar jeung 2.000 dua lembar. Nu mana nu disebutkeun? 2.000. Ulah nih. Ari eueuh sok pernah milu kieu. KWC umum. Mayar juga. Beraha. Bedana aing ngosopan kentreng masjid mau istiqot ngadoa kot Allah. Ya Allah, pasangan abis ini soleh ya. Para putra-putra abis ini sukses ya. Gampil sekali ya. Ya Allah kami abari, kamari abis lewat di pasar bener podaster. Ya Allah. Duit ya Allah. Duit. Aing ngasupkeun 2.000 dina kentreng naon mah? Dina kentreng WCU mah tara ngadoa. Yeuh, tah. Anu begitu. Betul. Zaman kieu udah kieu bayar itu. Oh, Mang. Gitu. Bieu eta bieu di Cikijing aya rumah makan.
gitu. Kieu teh maya. Sugan teh rumah makan teh maya aja. Aing hanas lempeng we kawar teh saya teh. Lain rumah kot gamis teh, mah naon? Iya cenah. Nah, maya ieu teh nya. Kanggo naon kitu perawatan. Sugan teh perawatan beungeut unggul. Wes ge dirawat. Seberapa? 2.000. Cekap 2.000. Ya, saya pulang mah. Bayar 5.000 kok boleh. Kalah aduh, pulang. Itu elek-elek ngisi dia gitu. Daripada aing ngagolnak di jalan. Ada ikhlas manuturkeun. Boh. Orang mah ahli sedekah lah. Lain betak bejakeun ka lagi. Bapak tuh dengek. Keun. Ya urang mah ahli sedekah ya. Duit cekap. Pak aya teu bong. Kumaha teu usah. Teu bukan gungus. Ayo tukang museuh. Bu, rumah selain ahli sedekah atuh ku ilmu atuh. Betul. Ih, ayeuna resep nempo ibu-ibu bring ka hilir, bring ka girang ka majelis. Taklid kaos zaman baheula jalma barito kana ngaji daikan meh nyaho jalma barito kana ngaji daikan meh nyaho esing jeung udi sok nyamber ka buruan meh nyaho. Ameh naon urang ngaji meh meunang ilmu meh meunang ilmu manfaat. Bejakeun ka anak king ya saur ajengan ieu. Jalma anu ngaraksa kana salat lima waktu hiji dipika cinta ku Allah. 2 hirupna bakal jasadna bakal sehat tanpa cacat. 3 bakal dibere keberkahan di imahna. Tuh dilungsurkeun berkah ka imahna sehingga imah teh tenang, anteng, tentrem, eueuh we paseak teh awet tentrem lain awet rajet. Awet amangan rajet. Batik uceut dengan ukur eta we ngahulang dina tukangan imah. Rumah tangga jeung manehna geus teu ka itu ngelilana ti bujangan jeung palamu. Sorry si aing mah beten ieu teh. Matak awet sing tentrem sing sakinah urang betul. Bejakeun ka anak. Ameh anak daekeun salat. Nu salajengna Allah bakal ngutus ka malaikat pikeun ngajaga jalma nu ngaraksa kana salat 5 waktu supaya terhindar tina balai anu matak ngaruksak kana iman. Amin. Nu kalima Allah bakal mere cahaya dina raraina alamat jalma soleh. Tak tengetkeun jalma. Sanajan hideung tapi geuneuk. Nya jalma sanajan hideung tapi geuning lain geuneuk. Sanajan geuneuk tapi geuning berwibawa jalma. Itu lain geuneuk mah lain. Tapi hideungna teh ieu mah hideung mata anu terpancar cahaya keimanan. Teu. Nya eta lamun salah kitu betaheun nempo beungeut ece, wapoa ece sok ningakeun naon? Salat. Sabalikna. Lamun pamajikan nempo beungeut bapa kalah ka utah. Loba teh nyageun salat umeureun kakakna. Kata badi awak bau upah ongkoh. Gusti nu agung. Pak, ulah nyalakeun pamajikan lamun pamajikan teu ngajenan ka bapa. Ulah nyalakeun pamajikan lamun pamajikan teu hormat ka bapa. Mungkin bapak terlalu sering meninggalkan sholat. Tapi lamun jalma ngarasa sholat, raraina bakal aya sima sholihin, aya alamat jalma soleh. Bakal disukan di akhirat, bakal jadi burhanun, jadi hujah
nurun bakal jadi cahaya. Ciri umat Kanjeng Nabi mah bercahaya ralayan nanti. Oh, kayak omongan CFT jeung Cinining. Nining, kebetulan siapa nining hai? Aya Cinining aya. Nining kebetulan siapa nining hai? Cek HP gitu. Aing mah dari baheula di dunia tukang sholat gitu. Gitu. Mata seindah apapun, semahal apapun kosmetikmu, kalau engkau meninggalkan wudu, mukamu akan tetap terlihat geuleuh. Asli aja. So, ulah ketagihan kena make up, tapi karena wudu, hayo. Dawang wudu. Komo rek sare wudu heula. Masya Allah. Malaikat atau mematuran lagi. Temen urang rek sare wudu heula. Memeh peureuh maca kulhu heula 3 kali. Masya Allah, angin surga geus ngahiriwir ka kamar teh. Beres maca al-ikhlas teh urang teh diteraskeun kana naon? Kana menta ganjaran umroh. Subhanallah. Tunggu beli maca licin. Sarare kudu. Bila nyanyi hudang saya teman. Beres maca tasbih 3 kali meunang pan urang teh ganjaran umroh. Ulah ka sare ceuk, istighfar heula. Gitu wangsulan astagfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Tuluy kali tuna. Beres 3 kali. Ciri urang teh geus menta ridho ka kaum muslimin muslimat saalam dunya. Sare encan menta syafaat ka Kanjeng Nabi sallallahu jalma meme sare maca sholawat ke Kanjeng Nabi sakurang-kurangna 3 wangsulan eta teh berarti jalma keur meta syafaat ka Kanjeng. Ku titipkan rindu padamu ya Rasul. Oh cenah. Hudang teh Gusti beres ucul maca sholawat karak eta na hate teh hurungkeun Allah 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 bari dina kayaan wudu insyaallah urang teh salila urang sareng pika hudang deui direken ibadah sare urang teh insyaallah pun sakitu akhirul sok hirupkeun rumah tangga hiji ku ilmu, 2 ku kataatan ku katakwaan sehingga rumah tangga urang jadi rumah tangga anu mahal payun Allah Subhanahu wa taala jadi sumber pahala. Ulah neangan ulah asa bener sorangan tapi kudu bener cek sarerea. Terus gitu. Ulah asa capek sorangan tapi kudu saling bahu membahu, saling mengisi. Gitu kan? Ade. Emotkeun bahwa jalma anu hirup jeung anjeun teh meunang batur ngagedekeun. Jaga perasaanana daek nuturkeun hidup saumur hirup teh nyaeta lain nyangka manehna susuganan aya pibagjaeun dunia akhirat. Mata tong dikecewakeun. Jaga perasaanana. Sing dugi kana ridho Allah Subhanahu wa taala. Jimatan terakhir nyaeta ku ridho indung bapak. Ade akhiru ulah nyabeula. Kakolot ku dilongo, mitoha oge kudu dilongo. Ulah nyabeula. Bager teh ukur sabelah we ukur. Dua nanage kudu di rumah dijaga perasaanana supaya urang kebek ku ridho kolot. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Naik sadok kalau lebih panjang udah nak abruk-abrukan. Lamun pidato ulah panjang-panjang salabeuteun kaburu-kuburu bukan. Buah tomat buah peuteuy tamat. Euy, buah jeruk buah anggur padahan kana keresek.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.